Masih keneh ngalajengkeun hanca maqalah anu ka-28 dina kitab Nashaihul Ibad. Maqalah anu ka-28 ieu nyarioskeun cariosan anu indah, kata-kata mutiara ti seorang ulama besar nyaeta Syekh Shibli rahimahullahu ta'ala. Sakumaha kamari parantos diaoskeun numutkeun Syekh Shibli rahimahullahu ta'ala, idza aradta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Upami urang hoyong merasakan ketenangan batin dalam menjalani kehidupan ieu, terutama merasakan ketenangan batin ketika mengingat Allah, maka syaratna urang kedah tiasa memutuskan atanapi meninggalkan semua perkara-perkara anu dipikaresep ku nafsu urang. Margi ari nafsu mah seseringna selalu resep kana perkara-perkara anu dilarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upami dina hate urang masih keneh resep kana perkara-perkara anu dilarang ku Allah, jajauheun urang bisa tenang hate ketika mengingat Allah. Atuh komo ketika urang menghadap Allah di yaumil kiamah, pasti urang moal merasakan ketenangan. Justru malahan mah urang bakal ketakutan ketika dipanggil ku Allah untuk menghadapi hisaban amal. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan kakiatan ku Allah dikeninggalkeun semua perkara-perkara anu dipikaresep ku nafsu amarah anu aya dina awak urang, supaya urang tiasa mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Sakumaha Allah parantos memberikan taufikna, parantos memberikan pitulungna sareng hidayahna ka hamba-hambana anu saroleh, sehingga hamba-hamba Allah anu saroleh selalu senang, bahagia ketika menjalankan ketaatanan, selalu tenang, bahagia ketika menjalani kehidupanan. Meskipun beliau-beliau dari segi ekonomi, dari segi duniawi mah banyakan fakir, miskin, tapi mereka bisa menjalani kehidupan dengan tenang, tentrem, adem, ayem, karena mereka selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ieu Syekh Shibli rahimahullahu ta'ala saking ku asik-asikna mengingat Allah, saking ku resep-resepna mengingat Allah, tiap malam beliau selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah, bermunajat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab beliau memiliki prinsip orang anu tidur, jalma anu sare pasti bakal poho ke Allah. Dan seseorang anu lupa ke Allah, maka eta jalma bakal terhalang jeung moal mendapatkan naon-naon ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau merasa rugi lamun semalam suntuk dipakai hanya sekedar untuk tidur. Ari urang semalam suntuk teh naon wae? Ya Allah, ya Rabbi. Aya sakalian bentah tengah peuting, tapi tetep tadaikeun eling, tadaikeun inget ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah orang anu sial, anu kena musibah, numutkeun Syekh Shibli rahimahullahu ta'ala. Ketika Syekh Shibli ditaros ku muridna, wahai Syekh, naon pendapat salira tentang hadis Nabi anu kieu unggalna, idza ra'aitum ahlal bala'i fas'alu rabbakumul afiyah. Piartosna kirang langkung upami araranjeun ningali jalma-jalma anu terkena musibah, maka mohonkanlah keselamatan ka Allah. Naon maksudna ieu Syekh? Cariosan Kangjeng Nabi teh,
diwaler ku Syekh Sibli jalma anu terkena bala, jalma anu terkena musibah, jalma anu terkena bencana adalah jalma-jalma anu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah bencana terbesar numutkeun Syekh Sibli rahimahullahu ta'ala. Bencana anu besar teh, musibah besar menurut beliau lain banjir, lain gempa, lain longsor. Tapi ketika seseorang lupa ke Allah, lupa ke Sang Pencipta, etalah musibah besar anu bakal menimbulkan kerugian dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika orang ningali orang lain, ketika ningali sahabat, ningali tetangga lupa ke Allah, teu daek ngajalankeun perintah Allah, buru-buru ku urang ajak deui supaya cager, supaya salamet tina musibah. Teu mampu urang ngajak, doakeun fas'alu rabbakumul afiyah. Atuh komo lamun ningali awak urang masih keneh candaikeun eling ka Allah, masih keneh candaikeun taat ka Allah, buru-buru fas'alu rabbakumul afiyah, geura ngadoa ka Allah, geura ngamohon ka Allah, geura cengcerikan eta awak. Rek saha anu mika nyaah kana awak urang lain urang sorangan, rek saha anu bisa merubah akhlak buruk urang lamun lain urang sorangan. Yuk urang sasarengan sareng sim abdi mohon ka Allah, sareng urang sasarengan merubah diri urang sedikit demi sedikit untuk meninggalkan semua perkara-perkara anu dicintai ku hawa nafsu, supaya orang bisa menjalankan kehidupan ieu lebih baik, supaya orang bisa memanfaatkan sisa umur ieu lebih tenang deui dipake ibadah. Sebab orang lamun teu daek merubah diri orang ti ayeuna, orang tidak tahu berapa minggu deui, berapa poe deui, berapa jam deui, berapa detik deui jatah umur orang anu disadiakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah sampai orang dipanggil ke Allah dalam keadaan lalai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Etalah musibah anu terbesar bagi setiap jalma, nyaeta dipanggil ke Allah dalam keadaan lupa ke Allah. Na'udzubillah min dzalik. Para mustami'in rahimahullahu ta'ala, sok sanaos Syekh Sibli rahimahullahu ta'ala merupakan salah satu ulama besar, kasohor ku ilmu sareng kasohor ku amal-amal solehna. Tapi ternyata salah satu penyebab beliau mendapatkan rahmat Allah bukan semata-mata ilmuna anu luhur, bukan semata-mata juhudna anu hebat, tapi beliau mendapatkan rahmat Allah teh gara-gara ucing. Ucing eta sababiahna mah, masya Allah, ucing cing hade eta ka ucing tah. Ulah gagabah. Ternyata ucing bisa menjadi sebab mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha kisahna dicatat dina ieu kitab Nasaihul Ibad. Suila parantos ditaros sah Asy-Syibli, Syekh Sibli rahimahullahu ta'ala, ba'da mautihi dina saparantos beliau wafat, an halihi tentang keadaan beliau, fil manami dina impenanana. Berarti saparantosna Syekh Sibli wafat, aya salah seorang anu ngimpen papendak sareng Syekh Sibli. Kemudian eta jalmi anu ngimpen tianaros dina impenanana ka Syekh Sibli. Ceuk urang mah wahai Syekh, kumaha kaayaan anjeun di alam barzah teh? Faqala, kemudian ngawaler eta Syekh Sibli dina impenanana, qala Allahu li, parantos ngadawuh Allah Subhanahu wa ta'ala ka kaula, saur Syekh Sibli,
Saur Allah, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, wahai Syekh Sibli, atadri naha anjeun uningan bima gopartulaka, dengan sebab naon kaula ngahampura ka anjeun wahai Sibli. Qultu, teras Syekh Sibli nyarios ngawaler pertarosan Allah, bisalihi amali, kantenan bae Gusti abdi uningan, sababiahna Gusti ngahampunten ka abdi teh bisalihi amali, kalawan amal-amal soleh abdi. Qala, maka ngadauh Allah subhanahu wa ta'ala, la, lain eta wahai Sibli anu menjadi sebab kaula ngahampura ka anjeun teh lain eta. Qultu, kemudian nyarios deui Syekh Sibli, bi ikhlasi ubudiyati, pamikitu mah atuh Gusti, mungkin salah satu sebab Gusti ngahampura ka abdi teh kusabab abdi ikhlas menjalani ibadah-ibadah ka Gusti selama abdi di dunia. Qala, saur Allah, la, lain eta anu membuat kaula ngahampura ka anjeun teh lain eta wahai Sibli. Qultu, kemudian nyarios deui Syekh Sibli, bihaji, pamikitu mah mungkin kalawan ibadah haji abdi, wasaumi sareng puasa abdi, washolati sareng kalawan salat abdi, etalah anu jadi sebab abdi kenging ampunan ti Allah. Qala, kemudian berfirman deui Allah subhanahu wa ta'ala, la, lain eta wahai Sibli anu menjadi sebab dihampurana dosa-dosa anjeun teh lain eta. Qultu, kemudian Syekh Sibli ngawaler deui, bihijrati lissalihina, pamikitu mah mungkin kusabab hijrahna abdi janten jalmi soleh, atawa kusabab hijrahna abdi ka pirang-pirang jalma soleh, walil talabil ilmi, sareng mungkin sababiahna karena abdi sering milarian ilmu. Qala, la, Allah subhanahu wa ta'ala masih berfirman, lain eta. Qultu, kemudian nyarios di Syekh Sibli, ilahi, wahai pangeran abdi, pabima, maka kalawan sabab naon atuh abdi dihampunten ku Allah teh amalan abdi anu mana anu tiasa mengundang rahmat sareng magfirah Allah, anu mana abdi mah teu uningan. Faqala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atadkuru, naha anjeun inget wahai Sibli, hina kunta tamsi, sawaktu anjeun berjalan, fi darbi Baghdad, di gerbang kota Baghdad, pawajadta, kemudian ketika anjeun berjalan di gerbang kota Baghdad teh manggihan hirrotan kana hiji ucing, sogirotan anu leutik, qad ad'afaha, sareng sungguh bener-bener tos ngalemahkeun kana eta ucing teh naon, al-baradu atawa al-bardu, tiis, geus leuleuseun, geus lemah eta ucing leutik teh kusabab katirisan. Wahia, jeung ari kaayaan eta ucing teh tanzawi min syiddatihi, ngaringkupe eta ucing teh tina lantaran banget tirisna, ngagogorer eta. Kabaya Syekh Sibli berjalan di gerbang kota Baghdad,
kemudian papanggih jeung ucing leutik dukun ngaringkuk kusabab katirisan. Fa akhadtaha kemudian anjeun nyokot kana eta ucing rahmatan kusabab anjeun karunya laha ka itu ucing. Wa adkhaltaha kemudian anjeun ngasupkeun eta ucing teh fi farwin ka jero pakaian anu terbuat dari bulu. Jadi ucing dicokot terus diasupkeun kana wadah atau pakaian anu terbuat dina bulu. Kana anu mana eta wadah tina bulu atau pakaian tina bulu teh alaika anu anjeun anu ku anjeun dimiliki wiqayatan eta ngaraksa ngajaga atau melindungi laha pikeun ucing nyaman eta ucing teh teu katirisan kusabab diampihan dirawaetan disimutan ku sesibli ku pakaian anu terbuat tina bulu teh jadi we haneuteun masyaallah. Fakultu kemudian sesibli nyarios naam sumuhun Gusti leres pisan abdi emut kana kajantenan eta. Faqala ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman birahmatika kalawan sebab anjeun mika nyaah litil kalhirrati ka eta ucing teh rahmatuka maka mika nyaah kaula ka anjeun wahai sibli. masyaallah indahna Islam. Mencintai ucing oge bisa menjadi sebab dongkapna rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh komo lamun urang mencintai istri urang dengan sungguh-sungguh ningali istri urang tengah peuting ngarengkol katirisan kusabab ayeuna keur usum hujan buru-buru simutan supaya haneuteun kekepan gede eta pahala asal niatna ibadah wae. Ya Allah ya Rabbi. Akan tetapi bukan berarti sholat, haji, puasa, tolab ilmu dan anu lainna tidak berarti. Lain teu kudu ngalakukeun sholat lain. Mungkin sholat kurang husu, mungkin haji orang kacampuran kuria dan lain sebagainya. Tapi justru amaliyah anu kecil ialah anu teu disangka-sangka bisa mengundang rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Makana ulah sekali-kali menganggap remeh kebaikan. Sekecil apapun kebaikan anu dibarengi ku keikhlasan pasti akan mendapatkan pahala yang terbaik di Allah subhanahu wa ta'ala. Nyalametkeun ucing bae bisa mengundang rahmatna Allah. Ieu cerita, ieu kisah seperti kieu bukan hanya satu simkuring mendakan dina kitab. Ialah pelajaran besar bagi orang bahwa mencintai sesama makhluk adalah sesuatu yang penting dan harus ku urang dilakukan. Sakumaha hadis di awal-awal ieu kitab Nasoih dia geuningan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mangkana sing hade sim abdi ngemutan ulah sampai tahun-tahun politik ieu menimbulkan perpecahan. Ulah sampai gara-gara beda pilihan capres, gara-gara beda pilihan caleg, urang saling benci, saling hujat, saling hina. Nu akhirna tanpa sadar eta kelakuan urang mengundang murkana Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Indonesia ke depan sing dipimpin ku pimpinan-pimpinan anu saroleh, anu jujur, tur nya